Putra Anu Mulia Nusami-sami ngabandungan ya dongeng Wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana Mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nuka tunda carios nyambung judulna Rusia Tunjung Sari. Ye dongeng karangan Uat Tatang ayeuna teh nincak bagian ka 13. Harita teh kabumi neng Julaiha lebet orai senok para wargi anu huluna bodas atuh oraina coreleng gitu para wargi sadaya mangga urang teraskeun. Harita para mitra sadaya aya sora tan katinggalan ceuk sora awewe nu ngakukeun ngaranna teh Tunjung Sari. Atuh genep urang lalaki nu keur ting jaranteng deukeut lawang teh mengled kabeh kasarisi. Ulusur orai sinduk maju sanggeus nepi ka lawang les ngaleungit. Eueuh tapak-tapakna acal, cirihil di luar kadenge seuri cicirihilan. Geus kitu les we teu kadenge deui naon-naon. Lintang ti sorasa satoa nu biasa liar ti peuting. Kayaning ciang-ciang jeung cari cangkas. Meunang sawatara menit mah lalaki nu genepan saurang ge eueuh nu nyarita, sakemek-kemek acan. Taksiran kasima ningali oraya senok anu ngadenge sora awewe tanpa jirim. Kitu deui Julaiha jeung macicih indungna ting haruleng. Ari Neng Putri mah teu kanyahoan ngadon sare ngarengkol dina kursi. Geus aya 10 menitna oraya eueuh di imah Julaiha. Atuh genep urang lalaki tatangga ieu Julaiha kabeh pamitan barali ka imahna sewang-sewangan. Panto gancang dikunci deui. Macicih mangku Neng Putri disarekeun di kamar. Sanggeus nyarekeun Neng Putri gek diuk di tengah imah kalawan pohon. Astagfirullahalazim, lain ku kitu ibu manya. Sakieu geus kakolotanana asa kakara mangihan orai samodel nu bieu. Uluna bodas bari awakna coreleng. Ditaksir ku ibu moal teu galak temenan jeung mati lamun seug macok teh. Nu batak tadi ibu ngajerit ngan eta saha atunya nu jadi orai teh. Make nyaho kangaran euy sagala. Tur nitipkeun Neng Putri. Wah Neng Dewi mah kitu moal maot jadi orai siluman. Ceuk macicih kakara nyarita deui. Tur boga timuru yen nu jadi oraya senuk teh nyaeta Neng Dewi Mulyati. Katubu nanging asa piraku Dewi tos maot janten orai. Kitu onaman mah sareng tadi waktos ku abdi ditaro sahasana nyebatkeun Tunjung Sari. Kalayan nitipkeun Putri nyebatkeun ibuna teu aya ramana teu aya. Pami kieu saur makhluk teh neme titip putrana, neme abdi gaduh sangkian ki ka Dewi. Nanging ieu mah ukur miwarang teras dirawatan ku abdi. Sareng nyaulkeun ibuna teu aya, ramana teu aya. Sajabe ti kitu nyebatkeun jenenganna Tunjung Sari. Nya deui nya. Lamun Neng Dewi mah pasti nyebutkeun ngaran manehna. Ngan saha atunya moal eyangna Neng Putri mah kitu? Heuh indungna Neng Dewi. Ibuna Dewi mah jenenganna ge Ibu Dede. Atuh jenengan Rama Dewi Paramlan, cek Julaiha para wargi sadaya. Heueuh nya indungna Neng Dewi mah ngaranna ge Ibu Dede. Moal uyutna Neng Dewi kitu. Sabios masing saha-saha ge Ibu. Ngabdi mah ngemutan Putri kunaon tadi di kamar ngado nyarios sorangan. Disangki ku abdi gegerendengan teh nuju ngapalkeun. Sok sieun leres anjeunna kaganggu emutanana. Cek Julaiha ngarasa bingung. Mikiran Neng Putri sok nyarita sorangan. Cek ibu ge yeuh si Aki ususulan sina ka dieu. Ug tanyakeun ka si Aki nah bener kaganggu pipikiranana atawa naha kasandingan. Lamun cek si Aki nya kasandingan atawa aya nu nembongan ku karuhun muhnya sina dipangmenawa ngubarankeun. Ian teu poe makarunya ka manehna disangka teu hideng ke. Atukeun ka eusna. Keur eusna moal ngeunah boga anak angkat disebut teu hideng atawa disebut owah ku batur. Cek macicih keukeuh kudu nambakeun Neng Putri ka akina Julaiha. Pageto abdi bade ngumahakeun heula namut mobil ka Cep Didi manawi anjeunna moal dianggo. Moal abdi we ka ditu nama wios bade ngajurungan Mangkanta. Teu naon-naon ngajurungan Mangkanta oge. Ongkohan manehna geus nyahoeun pan tempatna teh
tempat si Aki lain parantos kapungkur waktu naroskeun perkawis Dewi kapan sareng anjeunna tema Julaiha tuluy ngampi ka kamarna sabab geus peuting di luar ge geus simpe eueuh nu batuk-batuk acan. Macici ge ngampi ka kamarna ka kamar sare jeung Neng Putri. Tapi samemeh sare teh make jeung neuteub heula beungeut Neng Putri bisi kegerendengan. Selang 2 poe ti harita Julaiha ngajurungan Mangkanta. Dititah ngangkir Aki Tawi kalawan tumpak mobil Cep Didi. Urut adi beuteungna Julaiha anu teu kacaturkeun di jalana Mangkanta geus tepi kanu dituju. Kabeneran Aki Tawi nyampak aya samalah keur ngaropi gegetuk jeung Nini Upi pamajikanana di dapur. Kekungsi loba wangkongan anu sejena deui harita kene Aki Tawi kabawa samalah Nini Upi ge milu. Wanci lohor harita teh Aki Tawi jeung Nini Upi datang ka imahna Julaiha. Atuh macicih ganca ngabageakeun kanu jadi indung bapa. Madamang Ima Cici sungkem ka Nini Upi indungna. Berkah Nyai dikersakeun mah masih keneh dipaparin jag-jag. Kur dipanjangkeun keneh umur ku Allah kitu deui ku abahna. Dan abahna mah geus malik deui ka budak kabantu umurna hampir 80 tahun. Tema Nini Upi solongkrong Julaiha sungkem ka Nini Upi. Aki damang Julaiha nanya ka Aki Tawi barisa salaman. Wah jaga garajo. Itu sahaja ani. Cek Aki Tawi taksiran pohoe deui kanu jadi incu. Dikenok incu urang euy. Ai maneh. Julaiha ngaranna. Tema Nini Upi. Jani. Julaiha incu urang piraku teu apal ka incu sorangan. Oh, Sarkosi. Sarkosi pamajikan Ki Oyo. Tuh, nya. Itu marukan teh aki-aki teh Nyai. Jauh-jauh tina Julaiha los kana Sarkosi. Lain ka Sarkosi tapi Julaiha anakna Nyi Cici. Cek Nini Upi nyarita tari. Ye, nah di sini. Untuk ngalieur we ka batur teh. Adi nyebutkeun Sarkosi ayeuna jeme. Kusing dek mah. Mun tika tadi Julaiha gitu. Cek Aki Tawi. Nini Upi teh ngomong deui malah mangabalieur. Taksiran keheula kudu jadi salaki. Sabab teu boleh jeung saliwang bae. Kalawan Aki Tawi poknya deui nanyakeun ka Mangkanta nu keur tungkul. Kanda, hari Aki jeung sini dibawa ka dieu teh jumpak mobil. Jumpak mobil teh naon? Aki mun acara aspura rasaan mah. Acan teu boga kasalahan ban ka ilain teh. Ieu Neng Dudu nu priyogi teh Aki, naon aya? Ieu Neng Dudu nu priyogi teh. Cak. Neng Dudu putu Aki gimana? Tuh, iya, doh, jadi lain dia ngangkir Aki teh, yang ini teh, baru dah kena kawin deui. Aing kuki, aing jangan dugusnya dah kaki Aki, payu kena kabikang deui. Oh teh naon-naon, ari lain karuga kene memboga ikan. Balik-balik kana lerengohan wae euy, moal aya pura ngarancetan. Aing ini cai-cai aduh euy kira aku aya cenah rek yang ngurusin wae. Oh kai dengan ti kan sini mah. Ini kokolan itu kami. Namun kedatangan ke Sema, bawa tini jauh, bawa tini deket, gancang, mayan cai. Terbaik, oh, puyen lagi. Maya Sema, anggur simak belak wae, lain gurang-guru, gancang cai, beri aja. Aki Tawi, benar-benar gempikun perasaan mana-mana ya. Ati kasemahan, padahal maneh, akhirnya mah, jeng pamajikanana, kami jadi anak. Biasaan, aki menggiliran, mana orang ada mau laki kopinya kini? Ayo perantos kali-kali itna ke Julaiha baru nasa. Nah, di dengetin kenop dasar hati-hati seejon. Cek Nini Upi. Lewas Julaiha katikan tuluy nyician cai kopi 4 gelas. Ati macicih ngiringan goreng cai jeung goreng teuyeung. Muteking sisa 10 menit Julaiha mairan cai kopi jeung opieunana di basian. Tah, jeung aya opieun euy kanda. Tuh kan jadi keuyeuh euy. Jeung aya opieun, ayo. Nah, anjing bu, oi kanda. Kerajaan Aki geus ngomong ge. Masih kena cerah kana teuyeung mah deui. Aki Tawi ngangkat kita serius. Dari helaan ngopi goreng teuyeung menikah camulan. Ya, matak ngerakeun si Aki mah lamun dibawanya mah teh kadengin-dengin teh euy. Ah, sabios Nini. Datos kitu kaayaanana Aki mah. Mangkanta sok kadinya rencangan Aki ngaleueut
cek Julaiha. Lebih tampi atuh nini mah atuh. Oh, saya kadinya, kena nini mangke dalain saya mah. Tema nini Upi, bari nguniang nangtung rek nyamperkeun ka ibu cici anakna keur di dapur. Nini rek banyak. Mangke lanya jagoan deuleu Madon rek ninggalkeun, bari kami rek jeung saha balik ke? Cek Aki Tawi samarukna rek ditinggalkeun balik. Paduli teuing, kami mah rek balik sorangan bari nage. Cek nini Upi bari maleos ka dapur. Mangkanta pamesem ngabandungan pola Aki Tawi teu beda ti budak leutik ngadonuturkeun ka dapur. Hari mangkanta harita pamitan balik sabab hariwang di imah iwa aya biijot sorangan. Dicarek urawaka balik oge ku Julaiha maksa wae. Nya hariwang nama dumeh di imah Neng Dewi loba barang-barang geus puguh pakean nama salomari tur pakean aralus. Jaba dina laci lomari aya perhiasan emas. Cek tadi ke bubuhan mangkanta jelema jujur. Atuh nu hartina mah teu wani cuka cokot kana barang dunungan. Samalah asup ka kamarna oge jarang. Ari lain biijot mah kitu ge lamun biijot ngepel. Lamun ningang di jalma tukang curaling mah wah geus pasti barang dunungan digono dibawa kabur. Komo kitu dunungan eueuh geus aya kana genep taun. Una perkara mangkanta jeung biijot anu nyicingan imah dununganana. Malikan kana perkara Julaiha sabada Aki Tawi jeung Nini Upi reng sedalahar. Tur geus pada-padarine. Julaiha kakara cumarita nerangkeun perkara Neng Putri. Nu kabeneran harita Neng Putri can balik sakolana. Sabab sakola beurang asupna jam 11. Nurutkeun atuh pelengan Aki Tawi mah ditingali dina cai. Yakin Neng Putri sok nyarita sorangan atawa sok seserian sorangan teh aya nu mau ngobrol ku saurang awewe ngan ku urang mah teu bisa katingali jirim. Wayana katerangan kitu Julaiha tumanya kalawan rada tarik sabab Aki Tawi geus kurang reung. Upi nu sok nemongan ka Putri teh saha Aki? Nah ibuna nu jenengan Dewi Mulyati atanapi nah eyangna nah ibuna Dewi? Muhun eyangna teh ibuna Dewi. Cek Julaiha bari neuteut kana beungeut Aki Tawi. Ari tangtungannya mah tangtungannya awewe ngan teuing saha. Sabab ditingali tina beungeut ge teu puguh rupana les terang hideung. Jeung cacan penekna mah matak pikasieun lamun ngajirim kiwa. Temal Aki Tawi atuh Nini Upi mairananya. Moal Neng Dewi mah kitu bareto kungsi nganyang jeung si Kenok. Kumaha ieu? Oh Neng Dewi lain. Nyau urang Ciawinya urang mana? Kami gitu puguh rupanya dulun. Cek Aki Tawi salah reung. Nya, geus datang deui penyakit saliwangna teh. Atur nanyakeun Neng Dewi majarkeun urang Ciawi. Lain nanyakeun urang Ciawi kami mah lain, tapi nanyakeun Neng Dewi. Ah, nyau sia ini ah. Keukeuh we nyebutkeun urang Ciawi. Maos bari nage nya mah. Montong pipilueun ngomong sia. Sok naman dieur ka kamina. Geus cicing. Cek Aki Tawi kalah malik ambek. Kumaha pun ditarekahan Aki supados eta makhluk ulah ngaganggu wae ka Neng Putri. Dalam hawatos ka anjeunna sok aya nyang kitu hideng. Nuhun upami tiasa diusir sina nyingka kanu tebi. Cek Julaiha nitah ngusir kanu sok ngaganggu ka Neng Putri. Panggenge deh. Nu sok ngaganggu ka si Neng deh. Diusir, kusir. Wanya kusir deh man. Awewe. Itu dikusir mah loba mah lalaki. Kumpul hitkeun kadinya ceurina kenok lah. Cek Nini Upi bangun anu keureunaker. Sanes kusir nanging pangusirkeun Aki. Cek Julaiha nyarita tariku. Saha diusir? Nu ngaganggu ka Neng Putri. Ari Aki kudu ngusir mah moal bisa sabab berat tanggung jawabna. Lain Aki nu berat tanggung jawabna tapi si kenok sabab enok nu nitana. Aki mah derma di jahan. Keun bae dangke ge moal ngaganggu-ganggu deui. Ngan dila waktuna. Lamun diganggu kena bakal loba nu cilaka. Da eta mah kasebutna ge siluman lain karuhun. Teda eta si Neng sok ngomong sorangan atawa sisirian sorangan. Keun bae tong digeureuh-geureuh. Lamun digeureuh-geureuh sumawona digalandang bisa punung. Saleuheum punung teh. Cicing di imah indungna kumaha lamun punung kanu jauh balik teh balik deui. Meureun si Kenok nu katempuhan ku indungna. Lamun jama indungna jaga ringge tok balik. Ceuk indungna si Neng teh teung-teungeun meuni teu beunang diandalkeun.
kajeun mangrawatan keun budak talobena keur budak nepi ka eueuh tuh pan urang keneh nu disalahkeun gara-gara ngaganggu atawa ngusir eta makhluk siluman malah matak jadi picirakaeun kitu umadakeun bae ulah diganggu sabab nu kitu mah lain lawaneun urang cek Aki Tawi nyaritaan Julaiha haritas nyarita kitu guru tak Neng Putri datang balik sekolah iya budak teh kenok cek Nini Upi bari nunjuk ka Neng Putri ini ameng geuning geus gede meni demplon budak teh tos sakola geulis saha ieu teh mama cek Neng Putri jek diuk digireun Julaiha ieu teh uyut ninina mama tema Julaiha Aki tah ieu budak nu dikukut ku si kenok teh heueuh nu indungna eueuh teh cek Nini Upi ngabejaan ka Aki Tawi salakina saha kadayu Aki Tawi geus mimiti saliwang Aki teh saliwang wae aing mah lain kadaya ieu budak anu dikukut ku si kenok teh naon pongena sia cek Nini Upi bangunukeun eta Aki Tawi teu boleh saliwang wae oh ari ieu budak saha kenok Aki Tawi kakara nanyakeun urang kalih nu ibuna teu aya teh Aki lajeng ku abdi dikukut ti yuswa kirang langkung 2 taun nya tak gini maneh mah kitu kawas teujeun bieu nyebutkeun anakna Ki Oji ti Malakeudeuk jadi ieu budak teh nu ditinggalkeun ku indungna teh kenok sumuhun ieu teh nu dikantunkeun ku ibuna Aki tos kantenan ramana mah belang we teu aya mulih-mulih samalih teu acan apaleun kana rupi ramana jalaran ramana ngantunkeun Neng Putri teh nuju dikandung keneh cek Julaiha nerangkeun perkara Neng Putri ngaso heula parawargi ngaso parawargi sadaya nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng para mitra anu mulia harita parawargi sadaya atuh Aki Tawi nyarita deui dodoh teuing aduh mangkaning aduh budak teh sakieu geusna tapi kun bae ucu sing sabarnya sing gede darajat sing luhur harkatna sing loba anu mikanya oge sing nurut kanu ngurus hidup ti leuleutiknya cek Aki Tawi ngupahan di palar Neng Putri ulah leutik hate Upi ibu ibu abdi ka mana Ki cek Neng Putri atuh nanyakeun indungna ka Aki Tawi bari neuteu kumaha sini ni ujuk kumaha sini ni ulah ujuk lamun cek sini ni ngenong nya ngenong we di dieu wah sok sanajan sabuting ge cek Aki Tawi saliwang para mitra atuh celeukeut Neng Putri seuri kalawan pokna canet naroskeun bade kulem nang ibu abdi ka mana oh nya syukur we hayang ngilu ka Aki mah adi Aki mah ti iseun malum boga imah di gunung lah cuma kemana wae nya kedah tarik nyarios sareng Aki mah put Neng Put sabab kesekirang reungeut cek Julaiha atuh Nini Upi mairan mun kedah tarik atuh nyariosna sareng si Aki mah neneng si Aki mah getuk naon getuk teh mama Neng Putri nanyakeun ka Julaiha bari ngareret getuk teh sami sareng kirang reungeut jadi lamun nyarita sareng Aki mah kedah tarik cek Julaiha geus dibejaan kitu Neng Putri nyarita rada tarik Aki dupi ibu abdi ka mana Dina si Gulis ngado nanyakeun ka Aki aduh kaceuy ngongkoan Aki mah jauh bari na geneng aduh tong make nanyakeun bae Inung mana ninggalkeun gene telakeun Inung hidup teh geus teu nyaheun kitu deui nu jadi bapa sanajan Inung bapa hidup eueuh ge tong leutik hate sabab hidup dipikanya aku incu Aki diurus daharna diurus pakena coba disakolakeun galingging panas tiris diubaran unggal poe dibere keur jajan nu matak teu perlu nanyakeun bae Inung bapa mana Inung bapa naringakeun gene telakeun teu nyaraheun ka hidup teh ngan hidup sing bager sing nurut ka incu Aki ulah carekeun nya cek Aki Tawi nyaritaan Neng Putri cenah ibu sareng apa abdi teh tos maraot Ki Neng Putri neuteub seukeut kana beungeut Aki Tawi marmut pare teh mangungkut dua jodoh samalah geus anakan mun beak dilaweganeun ku anjing
kita ngukut sabulu-bulu acan sanes naroskeun kagungan marmut naroskeun ibu serang apa tos maot cek Neng Putri nyarita deui tari duka teuing atuh cuda kitu mangi beja perkara inung bapa hidup teh geus maot acana komo deui jeung bapa hidup mah can pernah tepung pisan apa temal Akitawi teu bisa nerangkeun perkara inung bapana Neng Putri naha araya keneh naha geus mau Aina mama bade nanya ka putrinya, putri sok nyebat-nyebat ibu teh kasaha. Nasi ibu sok nemongan ka putri, sabab putri sawaktos-waktos sok nyarita sorangan, lamun ditanya ku mama nyebutkeun aya ibu. Cek Julaiha kakara nyarita deui nanyakeun. Sok disebut-sebut ibu ku Neng Putri. Ongkohan nanyakeun ka Akitawi teu puguh kateranganana. Eta masok ngantur-ngantur emput, bager pisan ka emput teh sareng meuni geulis deui. Saha ngaranna nu sok ngantur-ngantur emput teh? Jeung di mana cicingna? Julaiha talete nanyakeun ngaran jeung padumukanana. Lamun hayang ngakurkeun teh mah hayang ngakurkeun jeung katerangan ti Akitawi. Jeung para mitra sadaya. Ceuk Akitawi mah teu puguh rupana, tapi ceuk Neng Putri mah geulis. Jenenganna mah Ibu Tunjung Sari meuni geulis pisan mama. Tema Neng Putri atuh Tunjung Sari teh nyaeta nu jadi orai siduk teh. Di mana Bumina? Julaiha nanyakeun imah nu disebut Tunjung Sari bari teu leupas tina paneuteupna. Duka Bumina mah da teu terang emput mah. Tangke di mana Ibu Tunjung Sari aya ka dieu kumput taroskeun nya. Di mana Bumina lamun tos diwartosan alamatna urang nganjang ka sareng mama ka ditu. Mangna ke upami Ibu Tunjung Sari ka dieu kumput bade taroskeun da Putri emput ge hoyong terang bumi Ibu Tunjung Sari. Cek Neng Putri tuluy ka kamar rek disalin sabab masih keneh make baju seragam. Ari Julaiha pangna nanyakeun padumukan Tunjung Sari teh. Aya maksud rek menta permohonan dipermohonkeun ka saurang dukun sangkan eta siluman ulah tuluy terus-terusan ngadeuketan bae ka Neng Putri. Nu kacida dipake hariwang nama sok ingis Neng Putri tuluy dibawa ku siluman orai sinduk teh. Euis aya ta sini nih jeung si Aki sina dalah heula atuh. Keun ngobrol mangke deui, engke tuluykeun deui. Cek Macicih nu tas nyadiakeun sangu di kamar makan. Ini mangga tuang heula sareng Aki. Atuh mending ngariweuhkeun teuing Nyai. Ngariweuhkeun naon emak mung punten we teu gaduh rencangna nu sae. Abah tuang heula sareng emak. Naon cenah ini? Akitawi nanyakeun ka ama upna ka nini Upi bari ngareret. Daang heula cenah. Ngalagang. Geh, keunana haon make ditah ngalagang sagala. Rupa-rupa teh asini ni ngadon ditah ngalagang. Un kitu rek ngusup gerame ka kana ngalagang. Tak kitu merukan teh nini maneh mah kenok. Kawas nu tara manggih lauk wae. Kagaang-gaang di pikabeuki. Cek Akitawi salah dengi. Nini Upi nyebutkeun daang atawa dahar pangdenge Akitawi manitah ngalagaan. Gusti nu Maha Agung, meni mata kesel hate Gusti Aki maneh mah sia kenok. Atur ngajak daang majarkeun ditah ngalagaan. Ceuk saha ditah ngalagaan teh sia ceuk saha? Nini Upi bangun gargeteun. Julaiha harita teh nemrong nyarita. Aki, nini mah sanes miwarang ngalagaan nanging ngajakan tuang. Aki masuk salah dangu wae. Cek Julaiha nyarita natari. Kumaha kenok dedengian teh ngajak daang. Cumun ngajakan tuang sareng sanes miwarang ngalagaan. Tuh dak kitu sini ni maneh mah kenok. Ayo ka bengkungna. Jadi tu nama rek ngalajokeun nita Aki ngalagaan. Saya eta maneh hayang jongjo daang. Di mana tuh daangna? Oh kenok. Itu di pangkar Aki. Tema Julaiha. Leos Akitawi ka tukang dituturkeun ku nini Upi tuluy dalahar. Ari Julaiha pok deui nyarita ka Macicih indungna kitu ge rada haharewosan. Ibu, engke mah di mana Putri ngawartosan padumukan nu jenengan Tunjung Sari? Mun anu sok nemongan teh ka anjeunna. Abdi bade nyanak mangsuma supados dipangnarekahankeun di tempatna. Manawi mangsuma tiasa ieu mohon netepkeun eta makhluk ulah ngaganggu ka Putri. Ari nyana ka Aki bilih teu kiateun mapahna.
Nah atuh sugan emang cuma sanggup netepkeun anak. Anu sanggem jalan anjeunna mah tos biasa tukang usir bangsa demat demit, tukang usir bangsa lembat lemut. Kamari ge demit anu nyurup ka Nyi Mimi kumanehna dipindahkeun kanu jauh. Di harita tara ka saromahan deui. Ya wis. Nah, Neng Putri tuh gegerendengan di kamar. Berada dengekeun darinya. Cek macicih meni curinghak ngadenge Neng Putri gegerendengan sorangan di kamar. Kojengkang Julaiha ngalengkah ngadeukeutan pantok kamar pokna. Bu Putri nuju sakola teu kayak ngiring lebet ka kelas. Sareng ulah sok sasauran wae jeung Putri ku rerencangan disebat nu gelo. Putri mah isin disarebat wae nu gelo padahal Putri nyarios sareng ibu. Kumaha mi mama atuh ngontrol kanu nyebat gelo ka Putri panginten mama pasea. Munten ibu lah sering teuing nepangan ka Putri sareng Alim. Sanes Alim disumpingan ku ibu mengulah sering teuing. Sing hawatos saya ka Putri mangkaning Putri tos teu gaduh ibu. Duka ka mana Putri ge teu terang, duka aya nu nyanak. Duka tos teu nyaahun ka Putri. Sami apa ge teu aya dupi ibu di mana atuh bumina? Sanes bade naon-naon nu hoyong terang we bumi ibu. Pilih Putri hoyong amangan ka bumi ibu. Upami ibu tos lami teu aya nepangan Putri engke Putri ka ibu. Kumaha Bu? Oh, Haruman di mana Haruman teh Bu tebi? Tebi? Di mana Bu? Oh, leres. Jantan bumi ibu teh di Haruman. Oh ibu bade muya ayeuna. Oh mangga tuh bade uih mah. Wilujeng angkatnya punya. Kitu caritaan Neng Putri. Nu kadengena ku Julaiha jeung ku Macici harita betuluy manehna duaan silih reret. Emput, Putri. Julaiha ngagegero Neng Putri bari rada ngajauhan dina pantok kamar. Ka bade naon mama? Tema Neng Putri bari kaluar ti kamar. Tos mam teh acan. Acan mama. Gerak mama lah atuh jeung sareng jeung sareng uyut. Mang awe dupi mama sareng enin parantos doang. Keun wae mama mangke pandeuri sabab barareng kene. Jeung amput heula gerak mam jig sareng itu sareng uyut. Tema Julaiha. Holoyong Neng Putri ka tukang tuluy dahar maturan Nini Upi jeung Aki Tawi. Nu masih keneh dalahar. Atuh Julaiha pokna deui nyarita kanu jadi inung jeung rada haharewosan. Ya Bu, terus datang deui we sok nemongan ka Putri teh. Mame Putri gegerendengan nyarita. Ka kupingna ku abi mah Putri ngawagel ulah sering-sering teuing nyaketan. Sajabi ti kitu Putri naroskeun padumukan Tunjung Sari. Upina Tunjung Sari nyaurkeun di Haruman. Upi Haruman teh leresan mana Bu? Namun teu salah mah Haruman mah kaasup Garut, wewengkon Garut. Girangeun leles mun teu salah mah ari kitu. Rek naon nanyakeun Haruman? Haruman mun teu salah mah ngaran gunung, teh Gunung Haruman teh. Maksar bener bade ngabantu Mang Sumawe sina dipang narekahankeun. Supados nu kasebat Tunjung Sari teu ngaganggu atawa nepi teu nyaketan ka Putri. Lain kitu ge manawi di eta tempat mohon tempat panyicingan Tunjung Sari. Mung eta kinten-kinten Mang Suma uningan kitu ka Haruman. Ya pasti we nyaoheun mah sabab manehna mah kungsi ngumara ka leuwih goong. Lila ketang di leuwih goong ngumarana. Pana boga pamajikan ka rumah teh ya harita teh di leuwih goong. Sanes Mang Suma terangkat-angkatan tebih kitu Bu. Manehna mah tara ka mana-mana lamun eueuh nu ngangkir mah. Eta iraha rek ngajak ka Harumana. Kumaha anjeunna we kumaha salsena Mang Suma. Ngan lamun rek ngajak Mang Suma ulah nincak kana bulan mulud sabab sok loba nu menta dibarengan kana rek jararah. Bulan mulud kamari oge sabeus nu jarah ka Cirebon dibarengan ku Mang Suma. Cek Macicih tuluy ka cai sabab geus ampir manjing ka wanci magrib. Geuning aratos deui tuang teh nini sareng sing kenging atuh. Lah sagedena ge dahar nini jeung aki-aki atuh kenok. Uguh meuni asa nikmat dahar teh. Akina tuang teh meuni sakedik. Naon nya? Mun tuang meuni sakedik teuing. Yeh, hari si kenyok. Sini ni nu kokomoan mah. Kana pidang teh meuni cowol deui. Abong kena jarang manggih lauk. Aki mau kurang ngadang teh huluna jeung buntutna.
tengah nama sabelah. Cek Akitawi sering ngahehe ditungtungan di tukang radanya perut. Atuh Neng Putri ge para mitra ngagik-gik nyeng sirikeun Akitawi dumeh di sadanya perut. Dasar aki-aki nurus tunyung. Kawas nu teu euyeun we. Cek Nini Upi kukulutus bari ngaleos ka jero. Dua poe ti sabada Julaiha ngajajabkeun Nini Upi jeung Akitawi barali ka sarakanan. Isukna Julaiha ngadatangan saurang pananyaan ka telah Suma. Anu maksud muntang tulung sangkan anu sok nemo ngantur ngadeuketan wae ka Neng Putri. Dipang narekahankeun malah lamun bisa mamenta dijauhkeun di tempat nanyata gunung haruti gunung Haruman. Ngan hanya ka Bapak Suma can bisa ngalaksanakeun kana pamentana Julaiha sabab rek di bawah heula ku alona ka Cilegon. Cenah mah dunungan alona gering katerap ku pangheureyan. Duh, ka ari sapoe dua poe matawa saminggu 2 minggu nama can bisa mastikeun dilana. Sajabana ti kitu maksud Julaiha hayang nanyakeun perkara Neng Dewi Mulyati. Nyaeta indungna Neng Putri naha aya keneh naha geus maot. Lamun aya keneh di mana padumukanana sabab geus aya kana 4 taun weleh teu manggih raratanana pisan. Kitu deui bapana nu katelah Japar. Ari pentingna Julaiha hayang nyaho padumukan Japar teh bisi jaga ninggeto di mana Neng Putri geus dewasa. Tur aya nu rek ngawin perlu piwalieun nyaeta bapana. Ngan hanjakal bapana ge eueuh raratanana pisan. Lamun kitu teh mah keur Neng Putri sarua jeung dipicieun kudu jadi indung bapana. Padahal Japar bapa kandungna Neng Putri aya di wewengkon Garut. Ngahiji keneh jeung Rohaeti pamajikanana nu ngora. Ngan dina waktu ayeuna Japar keur manggih karudet hate kudu jadi pamajikan nu ngora dumeh pamajikan nu ngora beuki dieu beuki siga nu ngahajakeun remen init-initan bari dina init-initan teh meakeun poe tampolana sok balik peuting. Da eta Rohaeti geus boga deui kabogoh ka saurang jajaka anak nu beunghar. Dina hiji poe Japar init ti imah duka rekamana nu dimaksud ku manehna bari teu cacarita kanu jadi pamajikan. Dumeh geus 2 poe Japar jeung Rohaeti pamajikanana teu patanya. Ari Rohaeti harita tas ngopi roti jeung ngacai kopi anu bari ngagegero Bi Iwang lanjangna nu keur ngelapan meja makan. Bibi, Bi Iwang. Kah neneng bade pikir saon naon neneng? Temal Bi Iwang bari gancang nyampeurkeun. Ari si Hardolin ka mana cenah? Isu keneh geus eueuh. Cek Rohaeti nyebutkeun si Hardolin ka Japar salakina. Daita Japar ampir sataun teu usaha pisan. Nu matak dilandi si Hardolin atuh Bi Iwang meuni seuring ngaheuheuy. Heuh, deui naon namanya teh neneng? Ya si Hardolin. Masalah teuing aya kutiasaan neneng ngalandih teh. Naon hartosna Hardolin teh neneng? Hardolin teh dahar, dolan-dolan jeung ulin. Dolan-dolan teh basa Cirebon neneng. Aduh, atuh panginten dolan-dolan teh sami sareng ulin panginten neneng. Teu cacarita ka Bi Iwang rek ka ditu ka dieuna. Teu neneng sareng deui bibi mah tarawan turas taro sok sieun Bandung. Anu kieu teh keur kuring mah sabeuki jengkel pokona mah. Jengkel hate mikiran nu jadi salaki teh meuni siga nu keuleun pisan. Wah poe ukurnya dahar nyaho udud. Dipikir-pikir asa bebeulieun naker. Kumatak ayeuna mah rek menta diserahkeun we. Keurna nahaon manjang laki rabi ge ari salaki kawas kitu patut mah. Cek Rohaeti akhirna rek menta papegatan jeung Japar sabab geus seubeuh ngagerejud rezekina tur geus loba hartana anu jadi harta dirin keur anu kapimili ku maneh. Saleresna atuh neneng kangen naon kagungan caroge kanu teu kersa usaha mah. Langkung saya lelengohan puguh deui. Kangen neneng mah sanos teu kagungan deui caroge ge moal teu sesah. Moal sesah ketang. Angean seueur tur sarae tuangeun teu kirang paparabotan sakieu saraena. Bumi meuni sakieu agrengna. Palai amengan ka ditu ka dieu bebas. Nya kajabi pamineneng kagungan caroge kanu kasebat konglomerat mah. Da moal burung kenging konglomerat neneng. Kahiji anom keneh kadua salira sakitu bahenolna rekomna. Satuju bibi mah pamineneng munut dipira ka aden teh. Kangen naon kagungan caroge kanu teu gagungan padamelan. Saur neneng teh masih Hardolin. Kapan tadi ge istri-istri teh teu aya nu cari ka Batawi. Mana kersa ditikah ge palai disenangkeun cari teh ka lalaki. Nya neneng langkung saya munut dipirak we lah neneng. Cek Bi Iwang dasar awewe urut
si oro-wodol kalah ka ngahatean, kalah ka nyuluhan munyuluhan teama. Padahal Rohaiti ka Japar teh dihenteu ge minantu sabab Neng Dewi Mulyati teh anak manehna. Ngaso heula para wargi, ngaso. Para mitra pamiarsa nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Keur kitu para wargi rentang-rentang katingali tina kaca janela Japar datang. Atuh bi iwang pokna deui bari ngaleos ka tukang. Neneng, itu geuning aden na memoli. Nah, aden nahaon, aden Hardo, aden Hardolin. Tas ngukur jalan meureun. Cek Rohaiti bangun anu miceuceubna keur kanu jadi salaki bari ngoloyong asup ka kamar. Goloyoh ngedeng pura-pura sare bari nonggongan. Kalacat Japar ungah bari panto ditutupkeun deui. Bus ka kamar nyampak pamajikan keur ngarengko. Mah, hoya kumaha ieu teh masih keneh ngarengko tu tingali. Geus 10:30 teh cek Japar bari neuteu. Rek naon atuh ngagegeuing kanu keur sare bari ge? Lain rek naon eta we sakieu beurangna masih keneh ngarengko. Simpang ninyukeun kopi atuh ya papa hayang nginum. Hayang nginum kopi. Usaha atuh aya kahayang mah da gula kopi teh kudu dibeli. Nangeur cai komporna kudu diminyakan. Cek Rohaiti nyaritana teh dariana keur matak pikateungeunna. Yeuh mama, usaha teh usaha kana naon atuh ngalamar pagawean ka ditu ka dieu eueuh lowongan. Dagang kudu make modal moal hade kudu ngabangsat onaman mah. Eta naon ari bisa mah tur luas mah ngabangsat. Pokona mah meunang rejeki we, da boga pamajikan teh teu cukup ku dikeukepan wae. Kudu dibayuan, kudu dipakean, kudu dibadaan. Saha awewena anu boga salaki ukur ngaguguru ngakacinta wae. Ayeuna mah kieu we papah lah. Lamun sakira geus berat ngabayuan kanu jadi pamajikan timang-timang we ku sorangan. Lamun dina barang tanggung teh mah hampang dituluykeun, berat ecageun atawa tuna, tong maksakeun maneh bisi ngeripu ke atau mopo di tengahing jalan. Oh, lamun kitu mah eusi-eusina hade mamah teh hayang pepegatan meureun nya. Cek Japar bari neuteupseukeun. Tibatan si papa ngarasa ripu mah leuwih hade kitu. Ngarah ka papahna moal berat, ka mamahna moal ngarep-ngarep. Dipanga ieu ngarahkeun kudu jadi salaki. Ari geus putus makan pada bebas. Ka papahna bebas, ka mamahna ge bebas. Tema Rohaiti bari ngorejat udang. Lamun sarupa kitu mah anjeun teh sarua jeung bela ka daging atuh. Nah make nyebutkeun bela ka daging sagala. Bela ka daging we sarupa kitu mah ari salaki keur maju usaha. Basah yang pepegatan. Ari salaki ngalumruk teu usaha menta pepegatan. Kapan sarupa kitu mah disebutna ge bela ka daging. Ah eta mah kumaha ceuk pikiran dirinya we. Da pasti dirinya ge ngarti kana maksud jeung tujuan pamajikan atuh. Cek Rohaiti bari ngabalieur. Bener anjeun hayang pepegatan? Nya, ngarapada-pada bebas lah. Anjeunna moal pusing, ka kuringna moal rudet. Moal ngarasa kaduhung akhirna. Make jeung kaduhung sagala da geus niati talina. Tema Rohaiti tegas bari tetep miceun beungeut. Beug ari kitu mah. Ngan perkara barang-barang nu aya di dieu kudu dibagi dua. Urut biaya ieu ngarombak ieu mah. Kumaha? Pangdenge barang-barang kudu dibagi dua. Rohaiti malik deui kalayan neuteupseukeun. Nya sababogabana teh ladang usaha salaki. Ieu Kang Japar, samemeh rek nyarita teh heug pikir heula nu mantep atuh ulah jang jipok. Dieu ceuk anjeun boga barang atawa bana teh ladang usaha salaki. Memang bener setiap awewe ge boga salaki dibadaan ku salakina. Da teu dibadaan teu diimahan mah saha nu daekeun boga salaki. Sedang anjeun meuli itu meuli ieu teh keur saha? Na keur mitoha? Kapan keur pamajikan da barang-barang nu aya di dieu mah. Henteu 100% ladang usaha salaki henteu. Kuring milu namahan. Kari-kari ceuk anjeun kudu dibagi dua. Nah, aya dina palaturanana kitu aya dina atur-aturanana. Wajar aya malah sakuduna salaki ngabanaan pamajikan. Nyimahan kapan dina aturanna ge pamajikan teh kudu dibayuan, kudu dipakean, kudu diimahan, diurus kasehatanana. Teu bisa dibagi dua. Tetep bana imah hak pamajikan. Nah, sok rek perkara ka mana? Moal burung gising hareupan ku kuring mah. Cek Rohaiti kalah kabeuki tegas. Lamun sarupa kitu mah maneh teh awewe pangeretan meureun Rohaiti. Cek Japar emosi turun nyebut ngaran. Gegabah teh ngomong teh. Make nyebutkeun awewe pangeretan sagala. Lamun anjeun boga anggapan kitu yang diri kuring disangka awewe pangeretan, jeung unur di hareupeun kuring bari nage. Ngusir maneh teh Rohaiti? Terserah di dinya rek jangat ngusir heg.
dianggap kuring bunga kacicingan ku anjeun teu naon. Pokona mah kuring minta diberesan titik lah. Tema Rohaeti asa beuki wani kalawan ngorejat nangtung sedang diiwang ngadedempes we deket kamar makan. Setan sia cek Japar nyentak. Anjeun setan. Rohaeti teu leupas tina paneuteupna. Kurang ajar sia jurig. Aduh. Rohaeti ngajerit ditampiling ku Japar. Dari jelema teh Rohaeti males nampiling akhirna gelut. Kamija Japar rangsak diraksadan. Rohaeti diulang buukna ari diiwang harita gancang keluar tuluy jejerewetan. Tulung, aduh tulung, gancang tulung, hei. Cek diiwang bari saralak sirilik di teras. Samping ngarada disingsatkeun atuh brudul sababaraha urang lalaki. Tatanggana Rohaeti maruru kalawan pada nanyakeun aya naon cenah para wargi. Ngaso heula. Para mitra anu mulia, sakumaha nu kauninga, biiwang harita bari jeung jejerewetan teh bari samping disingsat-singsatkeun. Itu neng Eti sareng Teh Japar nuju jereknong ya. Itu kan campang wisahkeun nu jereknong. Cek biiwang para mitra bari gempeur nakeran. Kalacat dua urang lalaki arunggah sedang anu sejenna mah narungguan di luar. Kasampak Rohaeti jeung Japar salakina keur papuket. Rohaeti dihompet beheungna jaba buukna dijambak. Pugu Rohaeti calawakan taksiran karasa eungap. Dihompet beheung harita saurang lalaki ngabedol leungeun Japar. Tapi teu bisa leupas tina hompetanana. Yang Japar sing eling. Sok lesotkeun yeuh. Cek saurang lalaki atuh anu keur kitu Japar ngagorowo ka tarik naker. Para mitra anu mulia atuh sapara mitra aneh. Japar nyebut aduh-aduhan. Japar kakara ngalesotkeun hompetanana tuluy popoyong kodan. Ugu wae nu rek misah ngarasa kaget sampureuwas. Waena Japar gogorowokan tuluy moyongkod disangkana mah. Rohaeti nu beles beuteung Japar. Si horeng ngagorowok teh dirames mamarasna. Nu keur kaancikan ku hawa nafsu teh. Lamun neungeul sahabekna, lamun ngarameus sarameusna. Komodio ngarameus sabari mencet waktu Japar keur popoyong kodan bari sungar sengir. Harita beungeutna diseblok ku cai kopi. Atuh puguh we beungeut Japar ludang ledong ku gegedoh ci kopi. Parantos nyai ngelehan maneh atuh salah saurang iteh. Kunaon atuh iteh nya? Cek saurang lalaki bari ngenyang leungeun Rohaeti. Lesotkeun kurang ajar ta si koplok teh. Rohaeti teterejel. Sia nu koplok mah si jurig atas sia. Setan sia bagong teh. Sia bagong mah si jurig sia gelo sia. Nu kitu dorongnya sana edan mah gelo sia. Rohaeti silih sia para wargi. Angeus Nyai jang Japar. Kumaha teh menawa anu ngalehan salah saurang. Kumaha lamun ceuk aya nu cilaka salah saurang, jambe barina ge. Barina ge masih anaon atuh. Na teu era ku batur. Tu tinggal di tatangga awewe lalaki kolot budak mending ngadeg-deg gitu. Sok diuk jang Japar. Nyai dari ukeun nya. Cing caritakeun ka emang, naon pasalna iteh jadi rerebutan kieu barina ge. Teu puguh teuing kawas lain karolot wae. Cek saurang lalaki katelah Mang Wira minangka kokorot kampung. Eta mang pasana mah manehna teh tas di jalan duka tas ngukur jalan. Duka ningali tutumpakan datang-datang teh minta cikopi. Jika teh kieu lamun hayak kahayang, usaha tuh da gula kopi teh kudu dibeli. Ngan ulah nyebut si Hardolin we, pan kecap itu sarua jeung ngahina. Cek Japar nempas. Ada memang si Hardolin atuh. Teu gablek ka era. Geus aya 1 tahun leuwih pagawean teh ngotok ngowo we di imah. Di mana tanggung jawabna hiji lalaki boga kanu jadi boga pamajikan. Nah pantes salaki di Paraban kudu jadi pamajikan. Lamun kitu anjeun teh rarempol geus teu kaduga usaha dimaklum ku pamajikan ge. Ari manusana jag-jag belejag keneh mah. Kudu boga ka era atuh, pake pikir ku Mang Wira. Nah pantes hiji lalaki nu geus boga pamajikan teu daek usaha. Tapi ka abdi minang init-initan teh kunaon nya eta kurudet hate ningali nu jadi salaki kawas nu kueuleun. Tapi init-initan ge lain ngadon ngalampahkeun serong. Usaha init-initan ngarahkeun dahar. Rek ngandalkeun wae saha lamun abdi teh ikhtiarnya rezeki.
lantaran abdi teu kuat nahan kesalahan hate abdi minta diserahkeun eta diberesan. Dirakal di kudunya ngapanyakit wae. Model kitu nyaan abdi mah bisa-bisa TBC ngareupan kieu mah. Cek Rohaeti. Atuh nu dilaluar sareuri sabab ngadenge caritaan Rohaeti. Para mitra sadaya nyaeta nyebutna teh nyaeta panyakit TBC. Geus we atulah keun bae teu nanaon. Yeuh, geus atuh. Sing darame sing alakur. Mang Wira para mitra nyarita kitu atuh ceuk nu sejen ge mah ngomongna sarua jeung Mang Wira. Pokona abdi mah kurantarang ngarasa jengkel hate mah. Akhirna abdi minta diberesan, percuma. Manjang laki rabi ge seumur umur kudu ngukut jengkel hate mah. Kuriak diri abdi we ngalang layung. Paeho pokona mah teu hos hirup teu neut. Kitu. Ceuk manehna heug wae ku urang diberesan ngan perkara paparabotan kudu dibagi dua. Itu deui biaya urut ngaromak imah kudu digantian setengahna. Ku abdi ditemal kieu keheulaanan ari paparabotan kudu dibagi dua mah. Jeung biaya urut ngaromak kudu digantian setengahna mah. Sabab kasebut salaki sawajibna ngabanaan kanu jadi pamajikan. Sa awewena nu suka dikawin, bari saumur-umur teu dibanaan. Ai lain awewe sinting mah tuh. Oh, hari maneh boga bana teh ladang usaha cing. Ladang usaha inu maneh? Apa ladang usaha dewek deuleu? Cek Japar nempas. Memang ladang usaha maneh, tapi geus mutlak ngabanaan pamajikan. Ya surat-suratna ge atas nama kuring. Nama kudu dibagi dua sagala, tetep we nama hak pamajikan, moal bisa diganggu gugat. Teu bisa tetep we kudu dibagi dua. Cek Japar sarua pada ngotot. Teu nanaon pabarabotan dibagi dua oge. Asal anjeun ngagantian urut dahar jeung ngarokok katut nginum kopi sore isuk salila 1 tahun setengah deuleu. Moal gede-gede minta 20.000 we sapoe. Pokona mah sok kali 1 tahun setengah. Kalayan minta dibayar poe ieu keneh. Bari sakalian kuring rag-ragan talak. Sabab anjeun bisa mangi dahar, mangi rokok teh ladang usaha kuring pan 1 tahun setengah. Ceuk Rohaeti malik nungtut. Ngaso heula para mitra anu mulya, ngaso heula ngaso. Para mitra kaum dangu geus dikitukeun mah Japar sakemeke teu nemba taksiran ngarasa bingung ari kudu ngagantian urut dahar salila 1 tahun setengah mah sedang harga paparabotan paling-paling 500.000 sajabati kitu rumasa salila 1 tahun setengah teu ngabayuan pisan sapeser dibelah 7 oge. Ayeuna mah kieu wae ceuk Mang Majang Japar oge Nyi Eti. Geus nu geus mah ulah dipermasalahkeun deui nu hartina kudu silih hampura we atuh urang teh. Atuh Nyi Eti usaha dina sajero 1 tahun setengah bari hasil usaha dipake dahar bareng. Beak rejeung teu rejeung kudu ridho we katurut kudu jadi salaki. Atuh Jang Japar ti saseret poe wayahna kudu daek usaha. Eta mah kana naon we da moal burung manggih usaha teh asa daek ikhtiarna. Nah hamilu dagang koran cek bari bacana. Atuh nawangan-nawangan beca atuh. Moal nyari budak leutik bisa dagang koran tur hasil dipake biaya sakola. Meuli buku teh mayar SPP teh ngaringankeun kanu jadi kolot. Cek Mang Wira inti sarina mah mere pepeling. Dipalar Japar jeung Rohaeti salaladar. Moal Mang lah. Tetep ke abdi mah minta diberesan. Cek Rohaeti tetep negdreg menta pepegatan. Ongkohan manehna geus boga picaloneun saurang jajaka anak nu beunghar katelahna Den Herman. Nyari kitu mah gumantung kana pamadegan masing-masing. Tadi ge Mang mah sakadar mere pandangan. Kadar ditarimahan teh mah kumaha nu bersangkutan. Ayo tu sapri urang baliklah ongkohan Mang teh keur boga gawe ye. Ceuk Mang Wira bari ngorejat nangtung tuluy baralik. Atuh tatanggana ge baralik ka imahna sewang-sewangan. Sanggeus areuweuh koloyong Rohaeti kacai bebersih. Balik ti cai tuluy ngaluis kalawan make rok mini. Abi Wira dibeureman, tura disedow rap di sapatu nu hakna jangkung. Sanggeus rapi make pakean tuluy kaluar ti kamar. Sedeng Japar harita ngadon ngajejentul di teras katingalina bangun nu baluweung naker. Waktosna seep.